Edisi ngahadiran pernikahan pun incu tuluy balikna make tiung mitoha. Poe ayeuna mah si Buni teh moal nguruskeun bubututan, moal gegeroh jeung moal make daster. Tah ayeuna mah edisi make berukat heula ning ieu. Jojleg we geus aya di Gunung Wayang, gajeleng deui geus aya di Gunung Buligir. Alhamdulillah singkat cerita geus nepi we ning ieu. Untung we datangna tepat waktu. Rombongan panganten lalakina can datang. Kulantaran ieu teh eueuh parkiran anu lega besti. Jadi we neangan heula ka itu tuh ka hareup. Singkat cerita mobilna geus merenah. Lanjut we ning ieu ngageuleung deui ka tempat hajatan tadi. Kulantaran tadi majuna rada jauh. Jadi we ning ieu rada kesel leumpang nage. Tapi keun bae we ketang itung-itung olahraga. Ari gok teh aya nu jangkung bodas bari ngapung. Menikot treuwas sia besti. Ari pek teh boneka geuningan. Lanjut we ieu teh masih ngageuleung keneh tarumpak senal. Teu di mana nya ari bebenyit. Da teu pohoeun kana jajan mah aneh. Lanjut deui masih keneh ngageuleung ieu teh besti. Tah eta dihareup sakedeung deui. Alhamdulillah teu karasa geus nepi we ning ieu. Tuh kabeneran aya si emak nungguan. Tah si emak teh mitoha bunit besti. Majar teh teu bisa turun cenah ingis dina tanggana. Hayu we atuh cekeng teh urang beyeng mah. Urang papah we lalaunan. Tuh atuh da nya geuningan besti. Menikot paur kieu tanggana ge. Alhamdulillah. Tuh jol panggih jeung pun alo ieu teh besti. Kenalan kali. Mau ada terkenal. Tahu bayinya kamu Masya Allah. Nah, saya mana? Alhamdulillah. Biasa we geuningan besti adiku jarang panggih mah. Jadi kot sararono pa amprok teh. Jadi hikmahna ngayakeun acara hajatan kieu teh bisa ngumpulkeun keluarga nu jararawuh. Anu tadina hayang paranggih teh hararese. Ari ku ayana hajat kieu mah jadi maraksakeun daratang. Tuh tamuna ge geus datang besti. Hayu urang nongton heula. Alhamdulillah prosesi penyambutan tamuna geus beres. Singkat cerita jol nepi weh kana waktuna nya teh. Telaah si Bunit marek nungguan lowong we heula. Ari pek teh kalah teu lowong wae sia besti. Bunit mana atuh cenah pangantena? Tah eta besti saliwat we nya. Oh, eta nya alianna teh. Alhamdulillah sapenang alianna. Kulantaran si Bunit teh kesel nungguan antrian. Tungtung nama teu jadi parasmanan besti. Heueuh ari satadi nama apanan hayang boga video keur parasmanan kitu. Ari pek teh gagal. Singkat cerita ieu beuteung geus beres di eusian. Lanjut we ning ieu urang mulang ayeuna mah. Tapi moal waka mulang ka lembur besti. Urang nyimpang heula ka bumi emak. Jadi posisi bumi nu hajat ieu teh kaliwatan lamun arek ka emak teh. Ning ieu geuleung we OTW ngeureuyeuh. Teu kuat besti hayang istirahat heula ieu teh. Keur mah teu tararuman make baju kieu. Kata mah di dieu mah cuacana panas. Aduh pokona mah